Geus nyampe teh barang jadi tungguan teh. Nah, tol teh si lanjut teh. Cok siak naon. Aing cuma nyepeng ge. Cepeng we tapi kadalah di oreks ya. Kesenar gitarna pegat cabok ku aing. Malik. Sia oge tanggung jawab sia nyau. Aing oge. Bawa asup barangna. Mali sia bisa main gitar. Ya bisa tuh geus jago aing belajar lanceuk aing. Unggal poe. No bener. Cing coba tuh sok paenkeun urang hayang gadenge. Mang. Nah, calma ngalungkeun duit ke dieu. Nyau. Naon marane melong naon sih? Itu jalma itu ngalungkeun duit ka dieu. Urang rek malikeun deui indit begitu saja jalma teh. Jika teh jalma ngarankeun maneh keur ngaramen. Naon eta teh? Pengamen teh biasana nusuk ngibur jalma di jalan, nusuk ngajian persembahan di pinggir jalan teh, atau di tempat jalma nu keur ngarumpul ngariung gitu teh. Sapertos jalma nu keur istirahat. Persembahan teh mare ngemusik nyanyi gitu. Eta mun jalma teh libur teh mare duit ka maraneh teh. Oh. Berarti eta jalma teh kahibur ku pengen maneh il. Eta sebabna jalma marekeun duit ka dinya. Mun main gitar unggal poe bisa menang duit loba ieu mah. Sia bisa kaya mali. Ieu pagawean nu gampang. Bisa ngahasilkeun duit loba ieu mun ditambahan lagu mah. Lebih loba ngahasilkeun duit pagawean nu gampang. Mun ente rek jadi pagawean jalanan mah ku bakat, ku minat, ku sabar. Berani boga ka eta? Boga. Jika nu hari aing ngadengikeun jika bebek kecepet suara teh. Suara gitar teh patah-patah. Aing geus menang goceng, pasti merdu eta teh. Nyalah. Jadi kajen teh urang ngijam gitarna. Ulah, ieu gitar kabogoh aing Kerusak aing rek curik. Astagfirullahaladzim. Kajen sewa wae. Ulah. Astagfirullah. Lamun rek jadi pengamen jalanan, teu kudu make gitar anjing. Saria bisa nyanyi barengan teresep kapan? Nyanyi teu make alat musik. Bisa we nyanyi harmonis. Bimbong dong. Lamun kitu kayak enggak tahu mana bahas gitu.